Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona an nuhajira min baitina wa wa'adana bihi ajran azima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatal muqinin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hijrah teh hiji parentah ti Allah keur sakabeh mukminin. Tapi ieu parentah baheula. Basa Kangjeng Nabi dibeberik ku urang Mekkah. Hijrah pikeun nyalametkeun agama. Hijrah pikeun supaya agama Islam leuwih kuat, leuwih nyebar, boga basis, boga pamarintahan anu stabil. Nya Allah marentahkeun ka Kanjeng Nabi kudu hijrah ka Madinah pikeun nyusun strategi keur nyebarkeun agama Islam. Ari ayeuna urang wajib hijrah henteu? Lamun ningali ayat tadi dina surat An-Nisa ayat 100 jelas pisan yen saha jalma anu hijrah dina jalan agama Allah, ngabela agama Allah, maka bakal pinanggih jeung kesenangan. Bakal dibere rezeki anu loba pisan. Malah lamun maot keur hijrah, maka surga ku Allah disadiakeun keur manehna. Tapi ka mana urang kudu hijrah? Jeung jalan Allah anu mana? Sabenerna zaman kiwari mah loba pisan nu kudu dihijrahan ku urang. Urang kudu hijrah tina sagala anu disanghareupan anu kira-kira goreng ceuk Allah. Komo lamun dilarang ku Allah, kudu buru-buru hijrah. Urang oge kudu hijrah tina amal-amal anu saeutik. Sina jadi loba. Anu tadina kedul kudu jadi getol. Anu tadina kebluk kudu jadi tanginas. Malah leuwih utama urang hijrah ti imah sorangan anu lamun cicing wae di imah teh matak pareum agama. Sok indit jung mangkat ka daerah anu kira-kira bisa ngembangkeun agama jeung ngamanfaatkeun ilmu. Tapi kade ulah hijrah teh sakedeung-sakedeung. Komo saukur 3 poe. Kudu saumur-umur ari hijrah. Ulah balik deui ka lembur nepi ka maot ceuk dina ayat tadi oge. Allah nugaskeun hijrah ka mukminin mun bisa mah jihad, perang merangan kafirin keur nanjeurkeun agama Islam. Nya atuh minimalna keur urang ayeuna mah indit ti imah teh rek nyiar elmu, ngaji, tuluy sing boga niat rek ngamanfaatkeun di mana wae anu kira-kira matak kahirupkeun agama. Sing boga cita-cita rek ngamanfaatkeun elmu, rek nyebarkeun agama Islam. Ulah cicing wae di lembur, bari teu ngaji, teu nyiar elmu, teu ngamanfaatkeun elmu, teu ngajalankeun tugas-tugas Allah sakumaha kuduna. Malah lamun di lembur teu bisa ngalaksanakeun salat acan, eta wajib hijrahna. Janji Allah pikeun nu hijrah nyaeta dibere rezeki anu melimpah. Matak nu pindah
atawa merantau ti lemburna sok leuwih senang hirupna batan nu cicing wae di lembur. Ti batan urang pribumina sorangan sabab eta mah janji nu pasti ti Allah. Komo lamun bari mawa agama, bari nyebarkeun elmu agama Allah. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.